tutupan sini yang meniran. Bapak Haji, naon dia? Apaan sok aya kegituan ada lama ngurungan. Naon tulis naon? Rahasia dalam. Bapak Haji sabar. Haji Subur. Pak Haji Subur. Iya abdi dalam pada ngigahkeun ku gunungan heula. Margi gunungan kedah diigeukeun. Lumbang pak. Bapak Haji sabar. Bersaban nyeling mangkail rumingkang di bumi alam, rumingkang di bumi alam, hei di bumi alam, kaun lupa bumi alam, hei dalam badinya wirhun. Kita sini dong ke pintu kamera pak. Wali dikentru. Sapa penelepon Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca, siap itu. Raden Gatot Kaca, apa bukan dia? Itu. Gatot Kaca, buru Gatot Kaca. Sias rajinga kamalan. Pas rajinga, bot, kamir kania bot. Aduh kan. Asa jika seperti itu. Cepot berani itu. Atau kaca begitu. Cepot itu. Aduh, disyawin bagan dengan kaca. Hey, ayah. Hey. Dekun keluaran kalian nyalagu cuma pengabak segar apa beda ini ada Gatot Kaca ngomong Astra jingga terima bot pengabak dimane kumaha bapak maneh sager bot. Alhamdulillah kan damang kan. si Cepot. Alhamdulillah marihana aya di pengker pada ngiring ka dieu da. Kira bapak semar kita. Ngamui ya. Ai bapak ditinggalkeun selain aja. Ya.
Gusti negeri kabasur. Tolong aduh nyanyian ada kebayang. Jadi sini kau ini kodok-kodok. Wayang di luar dong. Adin. Banyak. Letik. Letik ya. Saingan bapak taman bungun. Oh, kasih gini ya. Saya asal kamu Ayo dulu tadi gitu. Ayo naon ini? Ulung. Naon? Yo. Basko. Buat cowok baik manusia. Tanyakan dia ini menyadarkan. Semar. Amuing ujang banyak pidato heula. Nyalep kan itu Semar. Ucu paista. Uca paista lapa. Amuyang. Kararamang sedayana. Jarawan ujang. Si gareng hadieu kitu si gareng. Si gareng mah tah sirahna umumkan. Si gareng. Si gareng gareng bingung pertama. Aduh, kalau bapak ninggalkeun urang. Aye. Barang ujung Ariung Semar Baturan aya sapala putra. Isanggar Raden Gatot Kaca. Balak buta kurumuy ngabri ngaletan maksudna bari nyerang ka Sandinga. Hei. Aya cenah di dieu aya si Semar euy. Cicing ulah gerak wayangna mah. Hop lah hop. Satu acan diteraskeun pagelaran wayang aya pamundut lagu. Wayang. Oh, lagu lah. Lagu heula. Ini kan wayang mah kemenangan. Lagu. Berarti lagu. Aya pamundut lagu di Bapak Dr. Andes Ade Baharudin sareng Ibu. Dina pamundut lagu teh mulai sanis lagunya ieu judulna eta bukan ada ingatkeun ku abdi. Ieu abdi lagu Tintin Sewati. Maca keuni pamundut lagu puter keserayan belum bisa lagi. Pamundut wayang. Ulah gerak ke pamundut lagu. Urang kuliah deui. Pamundut lagu. Abdi salakuna Tintin Sewati. Mereka mungkin dia pamundut lagu lagu ieu. Terus kami ya supir Bapak Kades Desa Sariwangi, Bapak Ade Baharudi, Bapak Dr. Ade Baharudi sareng Ibu nak, nu dijeun lanyakeun sareng aku udah bisa untuk moal da mulut lagu nanti. Punten kalau Bapak Kades lagu teh panjang teuing ku abdi abdi ku jadi cangkel. Lagu teh kada nu bari kasakeun dina laguna, ka ulun harusna panajaga dari laguna. Tangkung anu. Pambede. Nah, saur teh ieu lagu teh mangano abdi sakuntin Sawati mangano. Pamundut lagu. Mana adik sakuntin Setiawati. Ieu lagu. Nah.
juru kawi aya sabaraha urang ieu? Aya 4. 5 kuduna. Nah, Juru almarhum Imas. wayang. Oh, ya wayang sebagai ngomong. Tah, diserapkeun situ. Wayang mau kapuhu euy. Wayang membawa kapuhu. Kami asa komandang sadayana, abdi sakutin Sawati. Ada daerah kasar di sarang ge ya, Amandri, Sumantri. Anu si Sama kita dari. eta teh abdi teh nikah sareng Malang gitu. Di Malang. Kapungkur mah abdi na nyarios ka sareng abdi lain teh nyarios. Nalika di perapatan Geger Kalong. Terus nyari teh abdi dari kasih wahyu tah. Aisyah teh ngalajokeun aing. Begitu nyari teh. Aing teh geuning. Nya teh carisan abdi teh kapungkur. Abdi salah punten teh abdi salah punten Sawati. Salah punten Sawati. Nya teh kasih wahyu. Oh iya saya teh kenal guruskeun ka aing. Saya teh aya gopis ka aing. Maksud teh, pake ada orang sekolah laki. Saminggu kemudian hari teh di ondrok di apelan dengan Amantri. Di dekat ayeuna cios janten salagi pamajikan. Abdi teh tah. Abdi salah punten Sawati. Lagunya bang, banyak lagunya eta. Aduh, bang, kira. Kita nanti salah bikin Sawati. Abdi tadi sareng Amantri di Malang. Benar. Abdi salah bikin. Abdi salaku Imas. Imas Setiawati. Membawa eta mah. Nang teh ngulinkeun ka urang teh. Pirakunya teh Abdi. Bari nyelang. Wayang ngeuneulah maneh jalanana jadi awak berak calik bunting Sawati. Mama kana di cobek. Hei, protes. Dia ibu Setiawati ya sebagai Imas laku degubluk ke Imas. Kalau kumaha? Pada heula abi nu mimpineun teh teh. Jeung ade Imas teh. Ana pangkeun sim kuring Imas. Alhamdulillah ayeuna teh dulu. Ya Allah. Abdi teh Sawati, abdi teh Sawati. Abdi teh Imas. Abdi teh Sawati aja teh. Makan labu tidak tanggung serius. Napangkeun abdi teh Imas teh juru kawi tutus ka saha di dunia jeung di akhirat. Abdi nyakalan di Sawati teh. Dia kana abdi teh Imas. Pernah kali dia pernah abdi dina cecer aku. Kunaon sebagai Abdi nabi? deuk ka ngeri ieu kana tubuh. Kunaon? Ingat wae kasih A. Ayo dibawa ke rumah sakit jiwa deh. Di bawah teh abis rumah sakit jiwa kurang aju. Kunaon rumah sakit kecil di sarua. Di kompres nanti kunaon ku magic power. Atuh abdi teh. Di bawah sama jeung power. Mira kira kita teh abdi teh hati dina kana. Udah, hari kapungkur mah kita di telah nanti kumang anu masih lembut. Nah, kunaon jeung Aduh, ini teh.